Eta barudak ayeunanya awewe barau cikur gerasep dibawa ka mana teh daek ke pasrah gitu. Ngomongna teh kieu, sok wae cenah asa jelas we hitunganana. Tuh dari disebut runtah mambu ngamek manehna oge. Tapi kalakuan leuwih ti runtah. Nauzubillahi min dzalik. Amit-amit teh. Dongengna asik teh. Awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah. Make baju teu mararatut majarkeun modern teh. Make bujal ditempokeun sagala rupa. Eta reuas saya marta ngobrolnya. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena. Kacidapan peranti salat wae teh nya. Bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki ateu. Payah ya. Ditowel wanian diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya. Ditraktir alah komonya. Diajak kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana. Awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima. Cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutik keneh. Bernyit rupa jalma kelakuan bagong. Teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poek karesepna. Nah dari bagong mah mun dibedel teh ngakuik. Ieu mah dibedel tara ngakuik ngan ting cikikik biasa terserian. Ruksat komo si ipung mah karesepna pisan gitu. ABG asa beuki goreng patut heuh. Padari oman mah bebe. Aki-aki beuki budak. Beda jeung ABG. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena wae teh nyaho. Bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh. Nyiar lalaki ateu budak lemet padahal tobat Gusti. Ditowel Malik Noel lah diciwit euleuh nyiwit beuki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu wala rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana.
Bagong gelo.